Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura hiji 01,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari Ki Geger Sunten tos sadar tina kapayahanana oge si Konceleng nuju mulihkeun kakuatan tina tatu di jerona nuju mulihkeun kakuatan sabada tarung sareng Ki Geger Sunten. Urang lajengkeun si Konceleng jejer benteng karya Bagus Sarasvati. Wargi Dahlia Ki Geger Sunten geus rek ngoneal cengkat hudang. Dalius harita teh narajang ka si Konceleng. Sebrut blesat. Saking ku cepet-cepetna gerakan Dalius ngajadikeun ibarat anak panah anu dilepaskeun jeung tangtu bakal kena pisan kana sasaran. Kejadian saterusna memang eueuh anu nyangka bakal kitu jadina. Dina kaayaan sanajan masih kene tacan pulih kekuatanana, si Konceleng bisa ngarasakeun ayana bahaya anu ngancam jiwana anu datang ti tukangeunana. Nya eta panarajang anu dilakukeun ku Dalius. Kalawan gerakan anu di luar dugaan Dalius, si Konceleng ngakulitikeun awakna kagigir. Antukna panarajang dina kakuatan sapinuhna anu digunakeun ku Dalius labaskeun ka Ki Geger Sunten anu rek hudang nangtung. Dua, diset, jam. Ki Geger Sunten ngagero panjang sapasang panona nepikeun ka buncelik saking ku nyeri-nyerina panarajang ti Dalius. Tapi dina sesa-sesa kakuatanana Ki Geger Sunten memeh rubuh harita masih kene mampu ngajamret ke gerongna Dalius anu jadi muridna. Gerakan anu dilakukeun ku dirina memang teu dihaja balukar tina rasa kanyeri jeung kakagetna. Gep krek berat. Dalius ngajerit panjang, getih nyebrot tina genggerongna, masahan beheung jeung bajuna. Guru jeung murid pada rarebah dina luhur tanu. Dalius kekerjetan, dua sukuna nahan kanyeri anu luar biasa. Saterusna sirahna ngulahek teu usik deui da puguh jiwa ninggalkeun ragana. Ki Geger Sunten hargungan nahan kanyeri anu luar biasa. Kekuatan sapinuhna ti Dalius keuna pisan kana dadana. Teu matak aneh upama tina bibirna nyebrot getih hirup lalambaran. Si Konceleng geus anggeus mulihkeun kakuatanana.
Jung nantung terus lempang ngadeukeutan ka Ki Geger Sunten. Gojling, Antika memang hebat. Gue rumah sakit jajan. Tapi dipengerti ku Antika. Si Konceleng terus deku dina taneuh. Hatena teu mikeun sabenerna mah ningali kaayaan Ki Geger Sunten saperti kitu. Kadenge si Konceleng nyarita lalaunan. Kuring sabenerna mah teu boga maksud nibankeun katunggaraan jeung kanyeri ka anjeun Ki Geger Sunten. Tapi kejadian anu langsung bieu memang teu bisa dihalangan ku kuring. Dalius teh rek ngabokong ka kuring ngan teu nyangka jadikeunna ka Ki Geger Sunten. Hampura kuring yo. Ki Geger Sunten bari jeung muringis nyengir maksakeun maneh cumarita. Netep antep ka si Konceleng. Tetepan anu geus leungit pamor sima pangabaranana. Teu beda ti cempor anu rek beakeun minyak. Andika di sana. Gue memang manusia. Ayeuna mah karasa jeung kapikir ing jalma tetelan aya nu jago ieu gayaan ditarimakeun ukurna Konceleng. Si Konceleng narik napas panjang. Nilik kana caritaan nama jelas dina sesa-sesa kakuatan Ki Geger Sunten bet kageuing ka elingna kahudang rasa kasadaranana. Ki Geger, padahal lamun seug memeh urang bantrok kakuatan mah datangna kasadaran teh. Meureun moal make kudu ngarandapan kejadian saperti kieu. Upama kuring mah tadi oge ngajak damai, ku cara damai urang bakal pada salamet. Coba geus kieu manaha bisa naon atuh urang teh. Tetela urang teu bisa nanaon Ki. Sanajan gagah rongkah saktri mandraguna paribasana. Otosan bojana kulit. Dina waktu diri nyanding ka nyeri badan nyandang katunggaraan mah urang teh teu bisa naon-naon. Lobah dieu urang salaku jalma teu daya teu upaya teh. Ngan mudah-mudahan baik wayana kageuing ka eling Ki Geger Sunten ayeuna saeutik gedena bakal jadi katenangan pikeun batin Ki Geger. Ki Geger Sunten meureun deui panonna. Aya nu semu beueus dina kongkolak panonna. Anu saterusna mapai pipina. Cimata hiji jago kolot anu ngarasa kahudang ku dosa jeung talajakna. Gak kepikir ayeuna mah Konceleng. Iya bener gini waktu ulah upama pae tetap ngabutuheun jasama pikeun memborkeun sabab wajah baru bisa nguburkeun dirina sorangan. Gue aku baca jadi wajah itu gini dosa Konceleng. Duduk gua ayeuna gua Konceleng. Ya, ari ayeuna mah kudu tumarima bek anak anyataan anu karandapan ku Ki Geger Sunten. Sababongan sorangan geuningan nurutkeun piwulang sepuh oge kitu Ki Geger. Gusti Munu Maha Suci Allah Ta'ala muarek ngaganjar jeung mere hukuman ka umatna lintang ti amal perbuatanana anu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buahna bakal hade melak goreng buahna goreng. Ta ayeuna mah bisa karasa jeung kabandungan ku Ki Geger Sunten. Beuki karasa gede kahanjeluan anu minuhan dadana Ki Geger Sunten waktu harita. Kabayang deui tindak tandukna mangsa muhit rupi-rupi ilmu anu kudu make syarat korban tumbal wanoja geulis. Gue bener-bener kehudang kasadaran
kula kaduhung sagede gunung. Ampun konceleng. Ya kunaon kula sadar ayeuna. Ampun. Konceleng ampun. Bingung apa epai. Udah ka mananya mampah ulah. Ari waruga mah geus jelas bakal dikubur kieu gar. Bangsa datangna ajal waruga mah geus moal ngarasakeun naon-naon deui. Ngan hirup ti nu maha hirup tetep moal pae. Sakumaha nu ninggalkeun raga, rohani nu ninggalkeun jasmani eta tetep hirup. Sabab anu ruksak jeung ajal mah hirupna jasmani. Kula bakal poek tangtuna oge beredan konceleng. Kudu ka mana ari balik poek beredan konceleng. Doakeun goreng. Jajab goreng konceleng. Jajab Pangdoa tisa sama ngan sakadar rasa hormat tisa sama hirupna Ki Geger Sunten. Nu bisa jajab gesan mulang ke alam kalanggengan mah lumampah ke alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna nyata nu mah hirup nu mere hirup ka urang tea kumantung kana amal perbuatanana salira hirup di alam dunya. Jadi moal atawa amal perbuatan nu bakal bisa ngajajabkeun bisa mulang jeung henteu teh jadi amal teteh amal Ki Geger Sunten. Ampun konceleng. Benar-benar ampun konceleng. Kaduhung sakade gunung kunaon berung nafsu umbar amarah. Anu akhirna kieu jadina. Ampun konceleng. Salebah dieu nu matak memeh ngomong kudu geus pok teh Ki Geger kudu ngalengkah memeh leumpang sabab ari geus kajadian mah moal bisa dibalikan deui Ki. Coba gula konceleng. Kula kunaon buat ditepungkeun ayeuna jeung Andika konceleng. Barang kunaon mah kekarak eling ayeuna. Ampun konceleng. Ulah minta ampun ka kuring Ki Geger. Minta pangampura mah ka indung jeung bapa sanajan geus eueuh di kieuna tapi di alam kalanggengan tangtu ayeuna awaseun ka urang leuwih utama mah tarimakeun sadrah sumerah. Kade yo naon anu karanapan ayeuna ku Ki Geger Sunten lain hukuman ti nu maha kawasa langsung tapi bongan laku lampah sorangan. Konceleng ulah harti caritain anjeun. Memang bener ulah kudu tarima anak ieu kayaan. Ki Geger Sunten reup meuremkeun sapasang panonna. Rada lila oge kitu nate. Teu lila beunta deui, tetep antep ka si konceleng terus ngomong deui lalaunan. Konceleng. Sekali dia ampura gua. Ayo kula geus kuat konceleng. Bila reyan kula murah. Kerajat ceklek les Ki Geger Sunten jago kolot anu dipikagigis jeung dipikasieun ku sasama harita ninggalkeun alam pawenangan nebus laku mayar lampah ku jiwana anu paturai jeung raga.
Konsleng tungkul sakedeung. Kadenge di gigireunana aya nu ngomong, kalana waktu direret si horeng prawira anu nangtung gigireunana. Teu sangka bakal kieu jadina Kang. Untung aya Kang Konsleng sumping ka dieu. Upama henteu kitu maduka kumaha nasib diri abdi teh Kang. Si Konsleng jung nangtung ngareret kalebah Dalius anu sarua geus rubuh maring lemah dina kaayaan eueuh nyawaan. Urang mah pada nganuhunkeun ka Nu Maha Agung we Gusti Allah Ta'ala ieu. Margi lintang ku pangersana urang ayeuna aya dina kasalamatan. Ngan wayahna be ayeuna akang nitah yo ka ieu prawira. Bade miwarang naon kitu Kang? Nya Arumsari tutulungan heula ku ieu prawira pulihkeun kaayaanana. Akang terus terang leuleus keneh ieu teh. Wayahna be dipentes ku akang nya ieu. Ngadenge Arumsari wanoja anu bikacintana aya di jero wangunan tempat cicingna Ki Geger Sunten. Prawira curing hakaget jeung bunga. Da puguh waktu keur tepung jeung Arumsari dibawa ku Dalius. Harita mah prawira dina kaayaan keur dilinglungkeun teh. Janten Arumsari aya di lebet kitu Kang, aya di ditu panginten. Mangga atuh ku abdi ayeuna dibujeng ka lebet Kang. Geus teu kudu nitah ngadua kalian. Prawira harita terus lumpat muru asup ka jero wangunan mangrupa tempat cicingna Ki Geger Sunten. Prawira ngabebaskeun Arumsari, ngabajuan Arumsari. Saking ku bunga taya papadana sanggeusna dipulihkeun kaayaan dirina ku prawira, Arumsari tanpa sadar langsung ngagabruk ngarangkul ka prawira bari jeung nyegruk ceurik nyuuh luhureun dada prawira. Kang prawira, tetela geuningan urang masih kena dipanjangkeun umur Kang. Ya abdi Kang. Prawira males rangkulan Arumsari dibarengan ku geterna hate anu dieunteupan ku rasa galura katresna. Tenang Arum, tenang. Urang ayeuna pada dina kaayaan salamet. Urang nganuhunkeun ka Nu Agung, margi ayeuna urang tepung deui Arum. Kang prawira. Kang. Duanana beuki magehan rangkulanana. Teh nu kadenge cumarita menang sajongjongan mah. Iwal tireng hapan napas anu ngajadi hiji. Duanana kalebuh dina rasa kasona jeung kabungahna. Sanggeus rada leler ceurikna, Arumsari jadi sadar kana kaayaan dirina. Lalaunan ngalepaskeun rangkulanana, tungkul siga anu eraeun. Prawira ramo-ramo leungeunna lalaunan nyusutan cipanon Arumsari. Ujian pikeun urang tos lekasan Arum. Mudah-mudahan be ti ayeuna kapayun mah ulah aya naon-naon deui nu sipatna gogoda sareng cocoba ka urang duaan. Leres Kang. Abdi satadina mah tos beungas harepan. Manawi teh moal tiasa tepang deui sareng salira. Anging pangdoa abdi teh telah dikabul ku mantenna geuningan Kang. Mana ari Kang Konsleng Kang? Itu aya di luar Arum. Ki Geger Sunten jeung Dalius muridna Ki Geger Sunten tos ajal. Alatan Dalius anu rek ngabokong ka Kang Konsleng jadi salah sasaran panarajangna. Oh, Ki Geger Sunten jeung si Dalius ajal Kang. Arumsari tanpa sadar nyekelan dengan prawira.
Bener Arum, malah akang ningali kieu kajadianana. Tah kieu gerak kajadianana teh. Sacara singget ku Prawira dicaritakeun ngeunaan kajadian ajalna Ki Geger Sunten jeung Dalius. Teu lila Prawira terus mungkas caritaanana. Tah kitu kajadianana teh Arum. Ki Geger Sunten geus nebus laku mayar lampah ku jiwana. Ebongan lampahna sorangan anu ngagalur sakarep insun, tindak sawenang-wenang nepikeun katega binasa ka pamajikan sorangan nyatana Nini Sri Gading. Akhirna dirina oge kudu ajal pinuh ku rasa kahanjakalan Arum. Arum Sari neuteup antep ka Prawira. Prawira oge pareng keur neuteup deui ka Arum Sari. Dua teutepan ngandung rasa kadeudeuh. Lir upama anu digerakkeun ku kekuatan gaib. Dua beungeut beuki deukeut. Jep. Taya sora nu kadenge iwal tireng hapan napas anu jadi saksi. Tepungna dua rasa anu ngajadi hiji. Telila Arum Sari kadenge nyarita deui lalaunan. Mangga atuh urang tepungan Kang Konsleng ayeuna makan. Abdi ngaraos kautangan budi ku Kang Konsleng. Margi upama teu aya anjeunna ka dieu mah duka kumaha nasib urang duaan teh. Mangga Arum, ngan wayahna be urang kudu mulasara dua layon ieu mah ye. Nyata layon Ki Geger Sunten jeung layonna Dalius. Dapiraku ari kedah diantepkeun mah. Duanana leumpang ngarendeng muru kaluar, terus leumpang muru nyamperkeun ka si Konsleng. Arum Sari neuteup ka si Konsleng terus nyarita negerakeun eusi hatena. Abdi nganuhunkeun ku pitulung Kang Konsleng. Upama teu aya sumping Kang Konsleng mah abdi tos janten korban ka kajeman Ki Geger Sunten panginten Kang. Si Konsleng nyerenge seuri bari ngawalon. Akang mangan sakadar jalan Arum. Akang ngan sakadar syariatna mungguh ari hakikatna mah lantaran pitulungna ti Gusti Nu Maha Suci anu ngerasakeun urang aya dina kasalametan. Leres kitu Kang Konsleng. Nanging tetep be abdi teh masih keneh penasaran Kang Konsleng. Nah penasaran kumaha kitu Arum? Sanaos Ki Geger Sunten tos tinggal ngaran. Tapi tetep anu ngaran Gandara bakal terus nebarkeun mamala ka sasama. Tindak lakunan teu beda jeung guruna. Janten ku ayeuna kitu eta jalma oge kedah ditindak Kang. Ku cara kitu rakyat di lembur Purbasari bakal bebas tina cangkreman si Gandara. Arum Sari saolah-olah ngingetan ka si Konsleng. Yen juragan Gandara kawilang muridna Ki Geger Sunten anu talajakna sarua we jeung anu jadi guruna. Akang ngarti karena maksud caritaan Arum. Tapi nu penting mah ieu dua layon kurang urus heula sakumaha mistina. Nya ada kewajiban anu hirup ari anu maot mah. Sabab cekolot baheula mah nu gering kumaha nu sehat, nu maot kumaha nu hirup. Jadi satungtung urang hirup di alam pawanangan kudu hade jeung sasama. Jadi memeh urang miang ka tempatna juragan Gandara. Leuwih ti heula urang pulasara jeung kuburkeun heula layon Ki Geger Sunten jeung Dalius. Ya kitu ye Prawira. Si Konsleng ngareret kanu jadi muridna. Prawira unggeuk bari ngawalon pondok. Mangga iringan be abdi makang. Tugas kitu mah si Konsleng dibantu ku Prawira jeung Arum Sari mulasara layon Ki Geger Sunten jeung Dalius sakumaha mistina. Malah terus dikuburkeun di eta patempatan. Sanggeusna dikuburkeun dua layon taya lian Ki Geger Sunten jeung Dalius, tiluanana terus ninggalkeun pasir tumbal suci. Nu jadi tujuanana taya deui kajaba ti lembur Purbasari di mana nganjrek matuh dumukna juragan Gandara. Waktos nawargi parantos teu nyekapan dewa eta karaosnya.
Iya, serial si konseling dinten iya kedah dipungkas deui, kedah ditunda deui. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dinten Senin nya. Insyaallah urang tiasa tepang deui. Pamuga urang dipaparing kesehatan sadayana. Amin. Atuh sim kuring anu mancen tugas dinten ieu undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya paratosanana hapunten samudaya kelepatan. Wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.